Jepangan zaman ngadeg galuh pakuang nu kamasur pajajaran tempat payung gadilan ayeuna dikondang mupus tiap mawarisan nyungsruk galuh cacanda Siliwangi pukuna juru bakti kerajuan lambang kejayaan Siliwangi kepananggahan geus gumelar putra pajajaran anyar wawangina tanpa mekar sajagat rakyat kawentar ampun surat itu tindak tanduk natangku Siliwangi ginanjaran kesatria wangsit pitutur lebih genas mana petuga anu nyampe sawah nafsu takamu Siliwangi nu kamasur ka kota Mangkunegaran seungit angin-anginan nyabuasa nusantara nomoman pembela bangsa teguh singkil kangkang jurit sang manca nepi ka pati asal nagara merdeka Jepangan zaman ngadeg galuh pakuang
pemuda pujan jadi bayang dukeliang di mata nih dukeliang di senyumnya pemuda pujan jadi bayang pemuda pujan semanis madu pemuda idamankan kerupawan teriak senyum teriak dengan seni pemuda hujan jadi rebutan kalau belum ada hati perasaan gemetar seluruh tubuh kalau belum bertemu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh ya ya rombongan abi masieun ieu teh Moal Bu moal. ibu hatur punten Di antosan saurna. Aduh alhamdulillah ya Kang Eka pun biangnya anu parantos lungsur kaul. Hatur nuhun pisan ye. Oke Kang Eka warga-wargina ieu nya ti keluarga besar reng-rengan panganten pabeget ye. Anu parantos pakaulan rupina. Kanu sapalihna deui boh bilih bade pakaulan. Nya ngareng kenek penek ngarapayak jebrak ya di luhur panggung mangga diantos rupina nya oge bade ngiring ngawih mangga rupina kaul mah rupi-rupi nya teu ngawih hungkul sapertos nu nembe nya pun lancik urang sengakeun nawiskeun rasa kasono bae kangge kasadayana ieu nya warga-wargi simkuring nya terutama anu aya di GPI oge para tamu rombongan ti keluarga besar panganten pameget sangakeun tepang sono kapihatur. Ngahatur ke naon cenah geuning ieu lagu tapangsono ono ida senamang ece patepang maki gajah dikieu palagu sor asaha anu bade kapayun si ikan cobi patepang mah acece pada batur aya acece Bos RA Wedding aya acecep Pak RW Bos sayur Pak hari ngakaturkeun ieu lagu ari sifat sena lapangkeun sono tanatu wire kurang wire orang tepung bos sayur Pak RW eta mah atuh ngakaturkeun
nu dipayun sadayana aya nu dipayun tepangasono wire orang tepung laut yang ngagakeun ma acece hari tepangsono nepangkeun omongan nepangkeun sangon tenetu ya hari itu kumaha wire kurang tepung laut panti sepu abdi Pak Entis date pangsuwono rumah Osman kira didikan rumah Osman tukang sonan bage aya ganteng kira didikan apa rumah Osman Pak RW bos sayur sami diajak rumah Osman rumah Osami dikajak sora acana kapayun tepang sono patepang di panggung seni yang abdi nu sono hapunten nu kasuhun nu dipayun sadayana ngakaturkeun ieu lagu tepangsono hari itu kumaha cenah eta teh ngapalkeun nama sono nu tanatu wire kurang tepung iya lagu tepangsono patepangga sadayana isik ibu hari dirasani lumbayan paripur mana gangga teman sabrasa raya lebat kama lebat kasae makanatu janggake hatur lumayan nu dipayun sadayana hatur lumayan lain-lain kawan lain lan sabareng utawarang lain-lain
hati bangsa sorangan di makanan kebudayaan seni cinta seni lain kamulinan komunan lumayan sayangan selalu sangkan ayah Curug awas lain pedang ku anina beki bosan kadami lari kengkosna gerong deui gerong deui gerong deui jeng deui jeng deui jeng deui gerong deui dapuku aya di gerong wayang mana wayang mana wayang mana wayang mana wayang mana di bawah wayang cai kopi peperi di lemah cai sarang api peperi pacar lemah gerang deui gerang deui gerang deui hidang deui hidang deui hidang deui gerang deui dapugu aya di gerang lain mana naik cemikir kakaler mata kaler kata jebulan kamana naik terpiki membayar kucabung tepang sono dikantetkeun kana lagu siuh dilajengkeun kana gerong deui eta gerong deui
lagi imut di satu kuimu sama karena cinta kemambangan jiwa anu kan tidak seni
masih aya keneh waktos ya kau ngelaksanakeun acara hiburan dina waktos ye tipang resana pun bapak ya hoyong adu manis cenah teh tipang resana pawangsa ti keluarga besar Lur Agung nembe mah ti keluarga besar panganten pameget nya tak ayeuna mah ti keluarga besar panganten istri panginten ti keluarga besar Lur Agung hoyong adu manis cenah mangga nyangakeun adu manis adu manis geningan galet kumargi sor aya taun kapawangsa anu maget nya dilai di pawangsa teko abdi anu sayang apa silire baru sepados anda kilai aduh
pangasna kumargi ayat tawinna hina ibi eta adu manis sirere bari supando iya adu manis pangresana naon ieu iya siap masih seueur waktu gitu kangge ka pangresana MC ieu iya sekedap iya pangitan siap. ya hadirin tamu undangan yang berbahagia tentunya selanjutnya kita akan menyaksikan acara kirab pengantin yang tentunya akan kita saksikan secara bersama. Maka dari itu untuk keluarga besar, bride dan juga dari tim upacara adat mohon untuk siap sedia karena tentunya acara akan segera kami mulai. Ketidaknyamanannya karena tentunya sebentar lagi kedua mempelai dan juga kedua orang tua akan melangkahkan kakinya menuju ke pelaminan. Cek, cek, cek. Ya sekali lagi mohon kesediaan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyambut kedua mempelai dan juga kedua orang tua. Mohon kesediaannya untuk berdiri berada di area sebelah karpet berwarna merah. Ya, adik dari mempelai pria, adik dari AA. Ya hadirin tamu undangannya berbahagia, arahkan kembali pandangan mata Anda menuju area gate masuk karena tentunya alhamdulillah kedua mempelai dan juga kedua orang tua sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan menjalankan kakinya menuju ke area pelaminan. Dan tentunya ini dia persembahan Mustika Arum Entertainment, acara kirab pengantin di Kawitan. Aturan anak king bagi rampe sulu jeung suping lucu. Heula antos sakedap uang-uang ke hidupnya. Oh, ucu sal sewekeun we nya datara unggal poe.
Rupina para sepuh miwa parisadaya dina acara karasmen khusus pamapagan panganten rupina semangat urang wiwitan baik. Namun satu acara karasmen khusus diwitan sepada seorang ayah dina kelancaran, ayah dina keselamatan, ayah dina ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sasarenganila aoskeun basmalah dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia jajaka kasep Arya Ponggawa nudang dan mendung lancingan wulung nunigi lancingan paji numarong badong kancana riap sabu tali datuk sabu palangis sahiji lain ladang nguruk nuker ladang bebalantik hidup anaki ladang imut pipilisung sasumping kembang jayanti carecet kamboja sutra moncorong porok mas na porok mas benang tatahan naga ganggong sapotong ukiran para gular digigir di mata walik di tukang dilancah menterang diharap di kuda giksi sedekah dan kelas pantas gagah gandang tur gaya prosesi pamapagan di wiwitan. Apinya lindung kalau tebikeun pangagoda setan kalayan asman wagung alo alas asih haturan bahagia rapes hulu jeung suku cucu hampura uang awalnya kahidop kasep sakedapnya kela asa aya nu poho teh asa aya nu kaliwat kela nanahaw ari geus kolot loba poho deuleun ayo si amu can ka dieu geuningan amu kau cintaku suka jadinya sama saya tuh geningannya di mana ya cicina dia pun dia ulu iya geningannya siapa sehari kurino aduh ampun ini si abu ya ayah baik bapak nanahaw oi ayah sama aduh ampun ya si abu tak pernah ucap hello pergi kamu yang baru hari tak pernah hati ini ganteng banget sosi digebot sama siap ambo maju yo ala ambo maju ambo maju siap sebentar siap aku sebelah sini sini dulu sini udah pernah naik ojek belum? aduh si abu naik Singarebok ya? Yang satu tangannya ke sini aduh ampun naik si abu kumahamu kena aku bilang muter siap muter muter aduh muter muter maju mundur aduh maju mundur alah ampun kamu ya Abah oi kenakan ampun tos kado ke spesial kang sia aya abah heulnya cik sok kumaha keur abah cikan
gerong deui gerong deui gerong deui gerong deui gerong deui hayang di gerong wayang mana wayang mana wayang ieu wayang anu di bawah hoyong mana hoyong mana hoyong anu lain daun lain sabarang lain baja api baja jangan di bageran gak urang mangga kurang sakarengan kacangkan memasangkan sambil kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun kurang gerong deui gerong deui hidang deui hidang deui hidang deui gerong deui dapugu kayang di gerong lain daun lain lencaberan di taweran lain baja hati baja denger di bageran yang mata mana ngaitkan kencir kakaler maka kaler kata bulan kamana lait kana pikir moal paler bisa bulan alah geus moal kadagu urang raja heula musa kedeung kadagu bismillahirrahmanirrahim sampuhun wahapun manawi kata usaha rumaus wa leleda sakedap antasanula wa mundut kasalira sejange barat pembawara kasakuna panarea puun sampun kebar kudu sumpi atrak kalau ngelabri bergendil geramekeun palmian gerapapagkeun gerapayung gerabukakeun gerapayung gerabukakeun duhur payung gerabukakeun
bari sewa buah urang pencungan labuah Waras mapang tanda alatan anu barang jangan anu kubung nalangkan di awang-awang payung mancur keagungan gila kuning kerajaan payung kudu masenai tinggal guru barane lirajak dircaya mas disangling dadang lungampur di payung tangtu papayung sakara rasa dadang ruming kang neber kamara lawang rembesing kusuma seke seler pajajaran payung agung payung langit gumebyari layung kuning dadang gumebyari layung kuning waluya jatira yeah.
rupina nawiskeun rasa kadedeh sinareng kabinga Simpering separa kanca bari sagelar kemang rupikeun tari persembahan kendang rampak rupina mangga urang sakseni kurang sadayana para mojang-mojang Bandung mojang-mojang parahyangan anu garilis anu sararantik anu mararanis baris mintonkeun kabinang kita nana rupina dina wanda kendang rampak sumaga urang kawitan baik dina wanda kendang rampak mangga. Ujang kapara rayun sadayana sorang kapara rayun aya
terima kasih kepada tamu undangan, sahabat dan kerabat, rekan-rekan kita yang hadir di pernikahan Gisel dan juga Andri. Dan tentunya alhamdulillah Gisel dan juga Andri, begitu juga kedua orang tua alhamdulillah sudah hadir di pelaminan sebagai tanda acara resepsi di pernikahan Gisel dan juga Andri resmi saya buka. Beri tepuk tangan untuk kedua mempelai dan tentunya mohon kesediaannya untuk berdiri terlebih dahulu kedua orang tua, begitu pula dengan kedua mempelai. Gaya bebasnya lihat kamera. Hitungan ketiga, 1 iklan. 1, 2, 3. Oke, berikutnya dari mempelai wanita. Udah? Oke, gaya bebasnya 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya kedua orang tua dari mempelai pria. Iya, gaya bebas hitungan ketiga 1, 2, 3. Lebih heboh lagi semua bilang A 1, 2, 3. Kok sepi banget ya kenapa suaranya. Oke, saya ucapkan terima kasih brides. Dan tentunya silakan untuk kamu undangan mohon untuk berbaris terlebih dahulu, boleh. Yang mau salaman, yang memberikan ucapan selamat dan juga doa terbaik silakan. Kamu duduk sini. Gak kelihatan. Untuk ibu boleh Boleh perempuan ke bawah, boleh. Siap. Jawab sedikit. Bukan pokoknya itu. Tah. Itu anaknya kelihatan anaknya, Pak. Oke, yang ketiga 1, 2, 3. Boleh kasih lewatnya 1, 2, 3. Semangat ucapan happy wedding 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak turun di. Iya, mohon bersabar. Satu rombongan lagi ya, tamu undangan. Mohon maaf, masih ada satu rombongan. Karena tentunya keluarga dari Bogor ini langsung hendak pulang. Yang udahan baru belum naik, Pak, kasihan Pak. Boleh silakan rombongan kedua dari Bogor, silakan langsung menuju ke pelaminan ya. Rombongan kedua. Ini ibu-ibu semua ya. Marhaban bidzikrillah itu.
Oke, teman ketiga berikan senyum terbaiknya 1, 2, 3. Oke, gaya bebasnya 1, 2, 3. Oke, sama-sama terima kasih.